Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng sim kuring mang nanang beo hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari teh nembe duka dinya mitranya atuh urang sami-sami bandungan deui kumaha terasna ieu jajara carita wilujeng ngadagukeun prung Mang Emus akhirna mah nangtukeun sikapna moal arek coba-coba deui we datang ke lembur si Romed mah. Atuh dina poe-poe saterusna mah loba lembur saja nu diaprak datangan ku Mang Emus. Unggal lembur anu satu tasna kadatangan ku Mang Emus lian tika bejakeun leleungit duit teh oge geunjleung loba ingon-ingon anu paeh teu pubuguh dina kayaan geus eueuh ketihan beja pabeja-beja geus sumebar ka mana-mana. Malahan mah kiwari geus tepi kana ceulina si Selud. Manehna teh kadenge beja ti lembur sejen pikeun si Selud mah jadi beki gilig bae. Kudu nuruskeun deui nyangkalak tuyul. Bari sakalian we hayang nyaho nahan naon cenah sababna loba ingon-ingon paeh teu pupuguh kawas ti rogahala ku makhluk anu can kanyahoan saha-sahana. Ayeuna mah urang kocapkeun wanci isuk-isuk keneh si Selud keur pamitan we bebeja ka Maindeung. Dina poe eta keneh rek indit we cenah ngamimitian waktu ieu teh. Mak, uing teh rek indit ayeuna we lah. Rek neruskeun deui newak si tuyul teh. Pok atuh Maindeung teh harita nembalan. Oh, jadi rek ayeuna sujang teruskeun deui newak tuyul teh. Nya mak. Sabab geus ibur deui we di lembur sejen mah nu kalengitan duit tangtu we eta teh pagaweanna si tuyul mah. Jeung deui uing mah panasaran sabab cenah geus aya kajadian aneh. Nya sujang kajadian naon taeun teh? Eta mah gujrud loba anu baroga ingon-ingon teh paehna teu pupuguh cenah. Geus aya nu ngaroga hala kawas digegel kitu tah. Da terus anu aneh nama getihna teh nepikeun ka saat mak can kanyahoan tas ku saha-saha nama dawuh nu nempo cenah. Bet aya di we kajadian nu araneh teh nya teh kaharti ujang ku mak mah eta ingon-ingon bae dina kayaan beak getihna mah. Jeung we atuh kade sing ati-ati mudah-mudahan maneh bisa salamet. Bisa ngarengsekeun pasualan bisa nyangkalak si tuyul teh ngalah eueuh deui nu jadi korban ujang. Nya malah wayahna we ku uing ditinggalkeun mak keun ku uing rek dititipkeun we ka Pak RT sarila uing ninggalkeun lembur mah nya ujang juga we sing regreg mamah teh nanaon sorangan oge. Tangtu we bakal diperhatikeun ku Pak RT kitu deui Pak Haji Bandi. Ulah salempang maneh masing jongjon di ditu. Atuh ari geus kitu mah jung wae si Selud teh indit. Manehna teh rek nyamper heula Mang Sueb ngan bae memeh nepungan Mang Sueb nyempetkeun heula nitipkeun Maindeung ka Pak RT. Tah kitu Pak RT uing teh rek nitipkeun si emak we saela uing ninggalkeun lembur. Lapan uing teh rek neruskeun deui nyangkalak tuyul. Nya jang keun we lah ulah salempang. Ku bapa bakal ditalingakeun, bakal diperhatikeun. Pokona masing regreg. Mudah-mudahan we pasualan teh bisa sagancangna direngsekeun. Nya da bapa ge ngadenge lah. Janganan tuyul teh beuki maceuh jang. Cenah mah geus aya deui kajadian nu aneh eta ingon-ingon. Aya nu ngaroga hala. Tapi paehna teh aneh getihna saat teh kanyahoan saha-sahana tah. Boga dosana teh jang. Bener pisan Bapak RT. Ku kituna uing teh beki diri gue kudu sagancangan teruskeun di nyangkalak eta tuyul. Bari sakalian naluntik saha sabenerna nu ngaroga hala eta ingon-ingon. Nya alus jang. Bapak ge ngadukung kana usaha ujang. Nya sok sanajan kejadian dari lembur sejen
Tapi urang ya buka kewajiban, sok komo ujang buka kemampuan. Sugan we bisa ngarengsekeun jang. Jeung deui, ingis we kata kejadian teh. Tumi bakal lembur urang oge. Ku jadi kudu sagancangna ditumpes. Enya parete. Leres pisan. Nya atuh uing teh rek pamitan wae ieu teh. Barek nyamper heula Mang Sueb nitip we si emaknya salila ku uing ditinggalkeun omat. Nya jang sing regreg lah. Juk sing salamet hati-hati tuar waspada jang. Mudah-mudahan pasualan teh gancang bisa direngsekeun. Atuh ari geus nitipkeun mah indeung mah oge pamitan ka Pak RT. Si Selud kebat we ka imahna Haji Bandi. Barang tepi langsung we bebeja ka Pak Haji. Oge ngajak deui Mang Sueb. Nu diajak teh atoheun pisan. Hihihi, nya hayu jang, arek ini ayeuna mah guguh ge ku mang teh ditutungguan, di kamari-kamari keneh. Jadi urang teh rek neruskeun deui, nyang kalak si tuyul. Nya mang meungpeung can pati beurang lah. Urang indit, da pugu urang teh kudu sagancangna neruskeun deui nyang kalak tuyul. Sabab kabijakeun kapan beki maceh di lembur sejen mah mang. Bener jang, mang oge ngadenge tinu digarawe di kebon. Memang cenah di lembur sejen mah maceh. Tuyul teh ngagalaksak deui jang. Nya pokona mah mang kudu maturan uing deui lah. Nya jang, hayu-hayu kela urang bebeja heula ka Pak Haji. Mang macan pamitan. Buragiru atuh si Sueb teh. Rek nepungan ka dununganana nya tah Haji Bandi. Rek pamitan we cenah rek maturan deui si Selud pikeun yang kalak tuyul teh. Pokona mah jige ngan ka hade we sia Sueb. Maneh teh ulah nyusahkeun si Selud. Kudu aya bantuna, percuma milu oge ari lamun ngagokan hungkul mah. Ka hade. Anya Sueb sing bisa diandalkeun ieu ibu mah miharep. Bisa diajak jadi batur pakumaha pikeun jang Selud. Ulangan saukur nyusahkeun wungkul. Cek Bu Haji mairan caritaan. Tenang we atugan, tenang tangtos we bakal ngabantos kasih Selud. Najan kieu oge isim abdi teh tiasa dijadikeun batur pakumaha. Nya. Juk euy. Pokona mah ka hade sing ati-ati tur waspada euy. Sing salamet, sing hasil maksud. Tak kitu. Muhun. Geus kitu mah Pak Haji kitu deui Bu Haji ngajurungkeun ka si Selud jeung Mang Sueb. Duanana bral wae laleumpang dijajab ku paneuteup Haji Bandi jeung nu jadi bojona. Bari neuteup teh kegerendengan we carita. Mudah-mudahan we nya bapakna ibu mah miharep si Selud teh bisa ngarengsekeun pasualan. Ibu mah percaya kana kemampuanna si Selud mah Kang Haji. Nya ibuna nya, mudah-mudahan we bisa ngarengsekeun pasualan. Pokona mah mudah-mudahan masalah teh gancang beres lah. Jeung deui bisa kaburu. Tapi kadieu kayak kumaha lamun si tuyul teh ngagalaksa ka imah urang. Kapan cilaka Bu Haji. Anya bapakna mudah-mudahan we atuh si Selud teh gancang bisa nyangkalak eta tuyul. Tapi ibu mah percaya yakin pisan kana kamampuanana bapakna. Nya bapak Pak Haji ge. Bukan mah yakin pisan, yakin. Kene urang Bandungan eta mah. Atuh ari geus ningali si Selud jeung Mang Sueb leungit di lebah pengkolan mah. Pak Haji jeung bojona mah arasup deui ka jero imah. Bari gede harapan, mudah-mudahan si Selud teh gancang ngarengsekeun pasualan. Ayeuna mah urang caturikeun deui nu keur lumampah si Selud jeung Mang Sueb. Nah aja leumpang we. Mapai-mapai jalan anu brasna ka lembur sejen. Teu make kendaraan da ngarah bisa laluasa. Nganyahuankeun kaayaan di tiap lembur. Barang tepi ka salah sahiji lembur nu tepati jauh ti lembur Campaka. Nya lemburna si Selud
Di eta lembur Cimuncang teh cenah kamari geus kabejakeun aya nu lalengit duit. Kitu deui ingon-ingon bogana salah saulang warga lembur aya nu paeh teu pupuguh deui bae. Si Selud jeung Mang Sueb teh ngado nyimpang we ka imah pupuh eta lembur anu nalah Pak Oyib ngahaja hayang nanyakeun nu leuwih jentre ngeunaan kajadian nu geus karanapan di lembur Cimuncang. Caturkeun si Selud jeung Bang Sueb keur kunaon catur we di jero imahna pupuh eta lembur. Hihihi. Pupuh ge ngahaja datang ka dieu teh rek nanyakeun we. Nah bener di dieu lembur teh kajadian leungit duit. Ge aya ingon-ingon nu paeh teu pupuguh. Puguh ge bener Jang. Kuring ge Herman ai heran, pacampur kaget. Sabab meh bareng leungitna teh. Ukur salamar jajana mah duit nu leungit teh. Jeung deui, domba pangisi lembur aya nu ngaroga hala. Nepikeun ka paehna malahan manggetihna ge beak. Jeung aya tapak ngege Jang. Cek eta Pak Oyib. Aduh. Kitu ku tante Pak. Aduh. Uing ge ngilu prihatin we kana musibah nu tumibah ka urang dieu. Aya be kajadian teh nya. Aduh. Puguh ge uing jeung Mang Sueb teh ngahaja jauh-jauh lunta ninggalkeun lembur teh. Sabab rek upaya we teh ka pola. Pikeun neruskeun deui nyangkalak si tuyul. Datang tuwe anu geus nyieun masalah teh. Ari cek uing mah jelas mau duit teh eta si tuyul, Pak. Sabab kungsi diuber ku uing mah di lembur Samboja. Kitu di lembur Ciromed. Kan handaka we eta tuyul teh bisa ngaloloskeun diri. Kutan teh kitu Jang. Jadi ujang teh kungsi udag-udag tuyul nya. Nya masalah. Bapak ge boga pasangkaan teh kitu. Tang tuwe nu boga dosana teh eta teh si tuyul. Nuhun we atuh. Tepangkeun di dieu. Bapak ge miharep mudah-mudahan ujang teh bisa ngabantu kana masalah urang dieu Jang. Ya mudah-mudahan we atuh Pak. Eta tuyul teh aya datang deui ngulamprang ka dieu. Ngarah uing teh bisa ngalakukeun ditindakan pikeun nyangkalakna Pak. Nya pokona mah tenang lah. Ieu teh dulur kuring. Ngaranna teh Jang Selud. Bisaan pokona mah. Malah mah kungsi newak bangong kajadian aya di lembur mah. Pokona mah hebat. Asa kungsi ngadeng. Nya kara inget. Nya kapan di lembur Campaka teh aya kungsi kejadian anu matak geunjleungnya ya serangan bagong. Malah mah cenah kabejakeun bagong kajadian sagala. Jadi ieu nu ngaran Jang Selud teh nu geus bisa ngarengsekeun pasoalan di lembur teh nya. Nuhun we atuh Bapak teh ditepangkeun. Bapak ge bungah. Tang tuwe Bapak teh miharep ujang bisa ngalembur, bisa ngabantu ka lembur Bapak ye. Dasar we Mang Sueb. Nganjan bener uing nu geus nyangkalak bagong. Tapi eta mah kabenaran we Pak. Dikeresakeun uing dibisakeun bisa newak. Tapi kek ngeunaan tuyul mah da geus sidik. Pasti tak gara-gara si tuyul leungit duit ieu lembur teh Pak. Ngan anu heran keur uing mah eta perkara domba anu paeh. Cikan kumaha kajadian anu sabenerna. Uing hayang naruntik we nu leuwih jentre. Tah kajadian mah puguh ge waktuna teh meh bareng jeung kaleungitan duit Jang. Ngan perkara kajadian nu leuwih jentre kudu langsung ditanyakeun ka Mbah Uned. Sabab manehna nu geus jadi korban dombana paeh teh. Oh, kitunya. Nya teu taya lepatna we urang tepangan eta Mbah Uned teh. Urang taroskeun ka Mbah Uned kumaha mimitina, kumaha kajadianana. Ngarah uing teh bisa nganyahoankeun. Nah eta teh ku jelema, ku sato, atawa ku jurig. Tah kitu. Nya Jang.
Nya bae ku Bapak bakal diantar ka imahna Mbah Uned. Bapak ge penasaran hayang nyaho nu sabenerna ye teh. Hihi, nya nah tebih kitu bumina ti dieu. Tepati jauh lah. Nya ayo atuh tuturkeun Bapak, urang teh bungan we Mbah Uned. Atuh ari geus kitu mah si selut Bang Sueb jeung Pak Ojib aya maksud pikeun ngadatangan ka imahna Mbah Uned hayang leuwih jelas ngeunaan kajadian ngeunaan dombana anu paeh teu boguh. Barang tepi ka imah Mbah Uned kadatangan teh mata kaget pikeun Mbah Uned teh sabab Pak Ojib salaku pupuh lembur teh dibarengan ku dua jalma anu anyar pinanggih. Sate ieu teh Abah mah kakara ningali tah kitu kawas-kawas lain urang dieu eta teh Cek Mbah Uned. Bener pisan Bah. Ieu teh lain urang dieu. Wah aja datang ka ieu lembur ngaranna teh Jang Selud jeung Mang Sueb. Kadatanganna ka ieu lembur puguh keur ngahaja puguh lunta teh cenah rek nyangkalak tuyul. Jadi datang ka dieu ge rek nanyakeun perkara lomba nu paeh teh. Ge naon hubunganna perkara newak tuyul jeung domba Abah anu paeh? Ih, hari hubungan mah salian ti rek neangan tuyul teh. Ieu Jang Selud teh hayang nyaho nu leuwih jelas saperkara kajadian nu geus tumiba ka domba Abah. Sabab kapan aneh domba teh paeh teh pupuguh dina kayaan geus beak getihna lain kitu lin. Memang bener pisan. Domba Abah, domba si Jalu nu ngaran si Magrib paehna teh dina kayaan geus beak getihna. Jeung deui na beungna teh aya tapak ngegel eta teh puguh ge. Aneh. Nah ku bangkluk naon atuh eta di pagehalana teh. Nya mugi awe atuh Abah teh kerasa ngajelaskeun kumaha mimitina tah. Dugi ga eta domba teh, dugi ga paeh. Oh, keula. Urang ingat-ingat heula nya mimitina mah kieu Jang, daradan bae atuh ku Mbah Uned dijelaskeun kumaha kajadian nu sabenerna. Eta domba nepikeun paeh dina kayaan geus beak getih dicaritakeun ti mimitina. Da cenah mah domba teh keur di paraban we dina kandangna dari kaluarkeun teu ka mana-mana. Geus kitu mah ditinggalkeun sakedeung. Ngan bae barang rek ditingali deui domba teh geus paeh teu pupuguh. Disangkana mah mimitina mah bisi wae cenah karacunan, bisi aya jukut anu ngandung racun. Barang ditaliti deui teh lah domba teh paeh aya nu ngegel jeung di getihna teh beak. Atuh ari geus cukup ngajelaskeun Mbah Uned teh mungkas caritaanana. Tah jadi kitu Jang. Eta domba Abah nu ngaran si Magrib teh keur di paraban. Sugan teh paeh karacunan teh kitu. Tapi teh lah katingali aya nu aneh da eta beungna aya tapak ngegel. Jeung deui domba teh manis sepak kulitna teh eueuh getih-getih satetes-tetes ajan Jang. Oh, kitu nya. Aduh. Aneh teuing atuh. Moal kitu dihakan ku careuh atawa ku maung? Ih Jang, ari cek Bapak piraku. Jamu belamun di nya dihakan ku maung atawa careuh. Meureunnan aya tapak getih. Di eta kandang teh mah eueuh bersih pisan Jang. Malahan mah piraku atuh ditinggalkeun dagingna. Ukur di ala getihna wungkul. Nya oge nya. Aduh. Araraneh teuing nya makhluk naon atuh nu geus eta ngaroga hala domba Abah teh nya. Nya Abah teh
puguh ge can ngarti jang saumur nyunyuhun hulu kakaraeun teuing ngarandapan kejadian saperti kieu. Salila jadi tukang ngangon baheula oge lamun apruk-aprukan mawa domba kaleuweung. Can kungsi aya kejadian nu kieu mah aya lain dihakan ku maung mah teh kitu. Atawa ku anjing leuweung. Tapi da ieu mah dagingna balegar ujang. Ukur getihna we di alahan so teh. Anya aduh. Aneh kieu mah. Tapi mudah-mudahan we atuh uing bisa naluntik. Tang tuwe eta makhluk teh misterius. Bisa jadi sato, bisa jadi jelema anu keur ngalap ilmu hitam meureun. Ya bisa jadi jang. Urang teh saya bisa mastikeun, tapi cikan sugan ujang boga kamandang. Nah mungkin lamun ku jalma anu ngalap ilmu hitam atau aku sato atau aku sajabana tianti eta hari ku jalma anu ngalap ilmu hitam bisa bae da eta kan tapakna kumaha kawas di tapak digegel anjing. Ya eta pisan tapakna teh jang. Tapak kuntuna teh rada lega teh kawas digegel ku orai atawa jeung sajabana tah kitu. Ya bisa jadi ku jelema tadi sedot getihna ku jelema siluman atawa bisa wae tapi lamun ku sasatoan mah asa eueuh caritana sato anu bisa nyedot getih saacan ayeuna mah tara kabejakeun puguh ge aneh. Hihi nyajang kapan saya lagi ge can kungsi kabejakeun aya sato sejen anu sok nyolot getih satoan deui asa ku arana teuing ai lain tumila mah hihi piraku tumila jang nyamal moal mungkin atuh mang tumila nya pokona mah bapak mah percayakeun we ka ujang. Mudah-mudahan we bisa ngabantu kasusah urang dia jang. Ya sae kitu mah atuh ngan meureun wayahna we uing teh kudu cicing heula di ieu lembur saheulaanan mah hayang naluntik kaayaan di ieu lembur. Ih nyari keur bapak mah bunga we nu aya lamun ujang daek cicing di ieu lembur sahanteuna. Lamun aya deui tuyul ka dieu teh atawa aya makhluk nu aneh ngaganggu ka urang dieu ujang teh bisa ngungkulan. Tenang pokokna mah nganu penting mah kuring duaan bisa cicing di dieu. Nya yang geus atuh hayeuna urang balik deui ka imah bapanya. Nya nuhun bahunen kana eta penjelasanana keur bapak jadi yakin ihah teh kudu ditaruntik sawa asa teh kahareti. Nya mudah-mudahan we bapak tiasa ngarengsekeun persoalan di lembur dangan bati anjeluna we abah teh eta si magrib teh deut ngadadak aya nu ngaroga hala teh kitu. Geus kitu mah baune si Suem jeung si Selut balik teh we ka imah malahan kiwari mah dipernahkeun di imah eta Pak Oyib. Ayeuna mah urang caturkeun deui we Mang Emus manehna nu operasi deui we mamawa eta si tuyul pikeun ngalaan duit. Hasilna teh memang mucekil hasilna juga makeun. Harita keur ngobrol we jeung Bioya. Ibuna ayeuna mah rek init deui we. Keun we urang papayan deui lembur teh lah. Da geuningan aman. Lian ti lembur Ciromed mah pokona bisa diasupan. Jeung hasilna mucekil. Jeung deui ayeuna teh kapan gujurut kabejakeun loba nu boga ingon-ingon para rae. Jadi perhatian teh
Karena eta we ngajaga ingon-ingon. Tah si tuyul jadi laluasa. Nya bapak, uing jadi laluasa bapak. Pokona mah moal aya anu bisa nyangkalak uing bapak. Pokona mah lancar usaha teh bapak. Ih nya, kitu pisan jang. Pokona mah hayu we, ayeuna mah urang mimitian deui yeuh. Urang balang siar. Nya kumaha bapak wae pokona mah. Hayu atuh bapak. Curelat gajeleng. Eta si tuyul teh nyaho-nyaho geus aya dina tonggong eta Mang Mus. Terus badi akod we ku Mang Mus gap kana barang dagangan. Jadi rek ayeuna bae bapana rek balang siar teh. Ih nya ayeuna we membeungkeur sumanget ieu teh. Sabab teteh lah hasil lamun cekil ari diapra ka unggal lembur mah. Ngan tapi ari sanajan suku rengkot oge bisa dibalas ngangkod si tuyul yang mawa barang dagangan. Tapi hari duit na gede mah kaubaran atuh kaubaran. Nya jeung gue atuh sing hasil deui anu mecekil. Kana mah abi mah ngadagawan we di dieu nya. Ayeuna mah geus bakal susah. Duit geus teu kabadahan bapakna, rek dibalikeun naon bingung aing geus loba duit mah bingung. Ih keun we tunda lah. Pokona mah aing geus aya duit mah bisa sagala ka honta cita-cita teh. Geus atunya. Yeuh rek init ayeuna. Atuh geus kitu mah bioya teh ngajurungkeun eta nu jadi salakina nya Mang Mus. Katingali Mang Mus teh ngakode eta si tuyul. Teumpang we kebat digeuleur ka keluar ti lembur Samboja. Pogoge nu di eta lembur teh curigaeun sabab katingali Mang Mus teh mawa barang dagangan. Malahan di jalan aya nu nanya, "Ka mana Mang dagang teh aduh? Katingali kawas anu semangat kitu. Rame mare Mang dagang teh." Ih jang, ari usaha mah ulah tisu banget. Sabab sagala oge kudu diusahakeun jang. Hasil kumaha usaha tak kitu lah. Tetep sagala ge kumaha usaha urang jang. Jadi ikhtiaran sagala ge ngabuahkeun hasil. Anyalah Mang, resep ningali sembang mah. Dah. Teh lah maju usaha teh. Daripada kuring mah pugu ge usaha dengan bangkar jeung bangkar we Mang lah. Pugu keur werit kieu mah jeung deui kapan jelema teh moal ngidar ka lembur, loba nu kabejakeun dadangitan duit jadi tung boro-boro barang beuli Mang. Ih, pugu ge kitu, tapi kan pada boga milik jang, tetep we urang teh kudu usaha. Sok sanajan teu barogan duit, alatan nalengit duitna dipaok ku kencit gitu. Nya cenah ibu raya kencit di lembur sajian mah. Alhamdulillah di lembur urang mah amannya lah. Nya lah. Tapi kan we sok aya we nu meuli mah ulah putus asa. Jang. Mang mah moal mundur sanajan ku kumaha ge lah. Aya tuh Bisa kaburu barang ting ya, Mang mah teruskeun di dagang. Nya Mang atuh Mang lah. Sing warema Mang. Cek eta warga lembur teh curiga ningali we ka Mang Mus bangun anu kabitaeun ningali pagaweanna Mang Mus mah dagang teh teu oleh maju bae, malahan ka nyahoan ibahna mending ngajengleng kitu deui biaya manirencem ku perhiasan tang tuwe mana kitu ge usahana teh aya dina kalancaran. Mang Mus anu kebat lumampah mapai-mapai ka tiap lembur kira-kira wanci pasosore tah Mang Mus teh tepi dewe ka lembur nyata lembur anu di mana si Selut jeung Mang Sueb ngarereb. Ayo nama euy urang ka lembur ieu jang. Alah kamari ge di dieu teh hasil lumayan mucekil ya. Ting lembur naon ieu teh lah. Pugu ge bapak ge poho deui. Anya bapak, hayu atuh. Cok we dagoan bapak mah di dieu. Keun we uing asup ka jero lembur bapak.
sok we atuh asup ka jero lembur nya. Kan biasa bapak mangadagoan we di warung. Pokona mah sing hasil sing lancar jang. Enya bapak atuh uing teh asup heula ka ieu lembur bapak. Cik eta tuyul jut atuh turun tina tonggong namang mus konoyong wae tuyul teh asup ka eta jero lembur. Urang caturkeun si Salud jeung Mang Sueb harita manehna teh keur leumpangan we di eta lembur. Hi, dek mana itu jang? Nyatu urang leumpangan we da kasal cicing wae di imah mah. Urang ngontrol kayaan, bisi-bisi we ya kajadian anu aneh. Atuh ari ku urang di kontrol mah moal sugan we eta tuyul teh ngulampeng deui ka ieu lembur. Hihi, nya ayo jang urang kontrol ieu lembur. Si Salud jeung Mang Sueb leumpang we ngagandeang bari nitenan keayaan di eta lembur. Barang keur jongjon leumpang dak dumadak si Salud teh manehna teh rungah ringeuh. Sabab suksanajan dekat tinggali cirimna ku si Salud teh bisa kadenge ya lengkah-lengkah suku anu aceleng-acelengan bari kaambe kawas-kawas bauna si tuyul. Hihi, kunaon jang? Alah Mang, aduh kaambe ku uing jeung kadenge suara lelumpatan tah kawas suara si tuyul jeung di bauna kaambe Mang. Hihi, belah mana jang? Belah mana? Aduh, belah mananya? Tuh belah kidul Mang. Ayo urang tuturkeun Mang. Itu tuh. Si Salud ngajakan Mang Sueb pikeun muruka belah kidul euleuh. Mitra, waktos 800 teh jaka pandai. Sageula urang tunda jajar carita si Salud balad siluman bekurung ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang sageulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.